Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat Ibu Haja Sunia, sepeda salaku Kepala Sekolah SMA Negeri Hiji Majalengka. Nusim kuring hormati Bapak, Ibu Guru, karyawan-karyawati SMA Negeri Hiji Majalengka telepat oge rerencangan sadaya nu dipika cinta. Dinten ieu dina raraga acara 17 Agustusan SMA Negeri Hiji Majalengka, tipayun mangga urang sasarangan nyanggakeun puji senarang syukur ke Gusti Nu Maha Suci. Temaparikan taufik sarang hidayahna dugi kadenget ieu urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin nu kusim kuring hormati, sateu acan acara ieu dimulai sim kuring bade ngabacakeun urutan acara dina dinten ayeuna. Bubuka, para hadirin sadaya nyanyi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilajengkeun ku mengheningkan cipta. Sambutan-sambutan penyerahan hadiah terakhirnya eta aya panutup sarang doa. Eta mangrupikeun runtuyan acara anu bakal lumangsung dinten ayeuna. Sateu acan acara ieu dimulai, hayu urang buka sasarangan ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang teraskeun ka acara salajengna nyaeta lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para tamu anu dipika hormat pikeun mingeling jasa para pahlawan anu luyu urang sakedap mangga mengheningkan cipta neda ka Gusti Allah. Mugia arwah para pahlawan teh gaduh tempat di sisi Nu Maha Kawasa. Hadirin sadaya urang lajengkeun ka acara sambutana. Biantara anu munggaran nyaeta Ibu Aah Sunia sepeda salaku Kepala Sekolah jeung ide ti sagala acara anu ayeuna urang hadiri dina dinten aya. Hatur nuhun Bapak Ibu guru sakola sadayana kanu kasumpinganana watos kanggo hadiran ke acara 17 Agustusan ieu. Acara selanjutnya nyaeta penyerahan hadiah. Hatur nuhunkeun ka para juara, mudah-mudahan hadiahna sing bermanfaat. Teka raos acara ieu parantos rengse, alhamdulillah ieu acara teh tikawit dugi karengsena parantos kituna hayu urang sasarangan nutup ieu acaraku paosan hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panunggu catur sareng sacekapna nedah punten anu kasuhun bila aya cariosan-cariosan oge paripas anu matak teu genah kana teh hadirin sadaya mung sakitu ku pihatur hapunten bilih seueur kalepatana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.